bes tinggal abi magadu tong tolang nangka ieu teh enak dilalap dicoelkeun kana sambal tarasi. Bade masak teh ieu teh dijetrek-jetrek teh henteu hurung wae si kompor teh. Ari pek geuningan seep gasna oge. Terpaksa we ieu teh kedah ngigig heula ka warung milari heula gas. Untungna teh caket we warungna teh di tongoh itu teh. Alhamdulillah deui pangawas gas teh henteu naek. Anger we di dieu masa 18 geuningan upami di lemur besti-besti sabaraha pangawas gas. Teu lami tu geuning tos uih deui we ieu teh nyiar gas teh. Hayu na mah urang langsung we pasangkeun. Tah kieu ieu teh aya pamaget di bumi teh geuning sagala kunyalira. Untungna teh ieu teh gasna teh langsung cek gur henteu rarudet geuningan biasana mah sok aya nu rudet. Pami tos menakan anu rudet mah sok hoream masakna oge. Berhubung aya nama kompor nage atos hurung, hayu aya mah urang ngagoreng bala-bala jagong. Teu lami ngagoreng bala-bala jagongna oge da ieu teh mung saalit. Kami atos beres mah hayu aya mah urang ngosengkeun si picungna. Kanggo bumbuna mah sapertos biasa we geuningan sabangsaning bawang sareng rerencanganana. Teu kaya hilap di si picungna teh dibubukeun. Ieu mah abi mah resepna sok dibubukeun. Kanggo seasoning we teh ladaku sareng atom. Teu kaya hilap bawang daunan supados seungit. Goleh-goleh teu lami asa we tuh. Kanggo lalabna ieu teh abi teh bade nyobian. Lalaban nangka ngora alias tong tolang nangka pada dicoelkeun kana sambal tarasi ieu teh. Tu ieu abi nujung meuleum heula tarasina sareng bawang beureumna. Nganggo pecin uyah sareng gula saalit. Hayu aya mah urang renos. Sambal nantos janten tu ieu teh abi teh bade ditamihan ku lalap jengkol ngora. Sareng ieu bintang utamana tong tolang nangka. Hayu aya mah urang cobian besti. Geuningan nya enak bes. Teu nyangki geuning enaknya lalaban tong tolang nangka teh. Cocok pisan ieu mah dicoelkeun sareng sambal tarasi teh. Hayu aya mah urang sanguan. Alhamdulillah nikmat wae ieu mah tuang teh besti. Harayu besti kabarita teu hayu orang tuang sareng. Teu yang salpo kana alasna nya bes ieu teh manekot mentung alasna teh. Lapar pisan ieu mah bes atos macul sigahna. Sigahna mah atos ngaramet ieu teh sabedug bes.